wah itu murah le alhamdulillah ieu teh minangka nama marawanan ieu panggung teh cenah Padalang abdi ngadamel panggung di Parawanan cenah ku Padalang ieu tohaga kieu panggung lagi mudah-mudahan Bapak Kuwu inu kagungan panggung teh sing lantras majeng dina usahana nya ka wargi-wargi nu bilih bade nyewa panggung teh kana tebi-tebi ieu di aya tuh sakit tohagana nu bab kagungan Bapak Kuwu jembo kaul ka panganten usul hayang panggih jeung panganten deh dah goreng kasebutan dewek ngawayang dina raga pangantenan ajeung panganten teu panggih lain minta duit dewek mah hayang panggih hayang pernah panganten sing demi Allah da duit bagus dibere edeknya ku Bapak Camat ku Bapak Kapolsek ku Bapak Kuwu ku Kang Asep suryana ge dipasihan 400.000 lalawar teuing bisa jadi heeh ieu mah hoyong tepang sareng panganten wios teu kedah nyanak artos Asep geulis ieu mah asal tepang cenah bade masihan mangga ditampi tong di amplopan simados katinggal nya kan bae da gede leutik ada katempo zaman ayeuna mah pancek Bapak Kapolsek kudu transparan di hadapan umum panganten itu panganten lah alhamdulillah kasep nuhun bageur mudah-mudahan panjang yuswa gede milih ka mana si nyai si nengna mana nuju istirahat wakilan ku salakina pamali gede selaman wakilan deui mainnya aduh mere 100 kurantaran panganten awewe teh ka dieu berarti 50 ewang teh itu kayaknya teh bae ampun mudah-mudahan sing sararehat jeung kasep si geulis nya usul ka panganten nu pameget usul omat hidup ulah kekerewet usul pamitos karaos hanet usul gerabu kaliang keyep aya usul mun tamu atau sepi panganten sok teras numpi mun tamu atau sepi tekedah badami deui mun tamu atau sepi ngadadak sok aya lini mun tamu atau sepi panganten ngadu kaleci truk trek bener poces euy ngabuskeun kunu nya jeung beda suara kaleci nage usul khusus ka panganten istri nah ka awewe nya usul engke wengi ati-ati usul mangkade kedah tarapti usul pami bade nyoo kunci kunci rumah tangga panganten anu geulis enjing mah pasti kulimis pasti dialangi kuramas atuh panganten anu geulis sapeupeting nyonyo kumis panganten ulah reuwas sok atuh geura waas panganten ulah reuwas lamun ke aya marmot manya di kamar aya marmotnya pasti lindung jang ngawilujengkeun aya ka panganten ya alhamdulillah survei membuktikan kekengengan 1,5 juta ya ieu artos duka tampi ku akang nu dipasikeun ka akang ti sadaya penggemar nya kumaha kan ku akang teh dek disumangkeun ka masjid Allah sae ngarah jadi barokah ka sararea anu masihanana barokah atuh akang meunang pahala nya sok aya geuning di Maja geuning aya bener ibu-ibu nu nyalair minta sumbangan jang pembangunan masjid geuning ibu-ibu di Tariung Malawas Sairan mun aya motor teh lung pala wargi
ngange mobil ngange motor lung hartana kangge pembangunan masjid lung geuning dialungkeun takut dewek isukan dek disumangkeun kadinya nya ngan kurantaran dewek balikna subuh wae ai nu nyair can aya duit teh kabawa ka imah bae aku pemajikan aing dihakan tulus atuh teu tulus nyumang ampun si dawalah dah aduh salarea meka cinta nah anu mana anu cinta kabangsaan ideologi Pancasila lajeng agama cinta lolobana cinta dunya aduh Kang Asep Suryana geteran anu mungaran datang harapan rempuk jukung sauyunan kolo merah dipenta tak kasadaran tuh gerak tulungan dulur orang nu kalaparan harita aya amanat sing rumasa pamimpin asal ti rakyat akibatna pejabat salah nepikeun amanat negara rejeng bangsa geus jadi hampir malarat eta dina alam reformasi perjuangan Bapak Camat masih ngabukti rakyat leutik geus bosen ku janji-janji rakyat anu leutik hayang lancar ekonomi alus lagu teh gede misina lagu cinta kabangsaan da rakyat mah teu hayang muluk-muluk hayang murah bebeulieun cenah mahal asal aya we nu dibeulina ieu nu amak rakyat mah eukeur mah mahal ditimbun ku oknum-oknum nu tidak bertanggung jawab kade kasih gareng gitu nonton film ka kota saya berdua kakang jakalan uang saya ketinggalan hampir saya beli karcis 2 saya cukup melihat gambar luarannya duit selamat tapi kaki saya rincu pacar saya dilihat susunya ratu lek-lelajo duit aduh tinggalin di pulang jalan kaki payah aduh lainnya beri kaki itu si Alek daya reng nu disebut ngaruksak moral bangsa teh ditonton kumurang kali alit anu teu acan waktosna dewasa si lain teh nyontohan teh bener kade nagara urang teh adat katimuran teu luyu nyium awewe hareupeun batur komo bari lain jeung muhrimna numutkeun dina kacamata agama urang ieu teh haram kade teh eleng ih naon da ieu mah langganan urang anjing ieu mah itu kurang nepi ka boga langganan gitu urang mah kasih ieu mah teu boga duit ku rokok ge daekeun di pasihan rokok PWG ge daekeun kaos PWG lamun heueuh awewe bisa dibeli cik atuh dewek pesen
cing atuh kuring bade pesen hiji milih leungeun oke wartosan rerencangan sina ka dieu aya nu pesen aya ketemuan anu steril ulah nu arateul nya nu sehat lain ti iraha jadi geremo Aisyah zaman ayeuna mah hese gawe Kang abus ka pabrik kudu boga jenazah lain jenazah ijazah meureun nyogok jadi PNS duit abus PNS jadi angkat-angkat frustasi ayeuna mah gawe nupang untung-untungna babari untungna gede modalna saeutik dagang awewe Kang modalna kan saeutik emer leutik jeung anu leutik untungna menguntungkan mun akang boga imah kamar loba ngukut 3 makan sok ayeuna 3 awewe kali sapenting 5 hulu sahuluna 300 berarti geus 1,5 juta kali opat 4,5 juta cokot ku awewena 2 juta obat suntik rabies 500 sampai untung kene anjing 2 juta aing tah aduh usaha naon 2 juta sapoe Kang Asep Suryana ge eleh bos bawang si gareng mah lajen teh pinter matematik gitu ya mah ayeuna mah zaman hese Kang kade sajadi duit ka dieu bibi nu sanasib saperjuangan hari cobi taksira ya abdi no herang mencrang sok pirakuna si aku abdi anteng ngaganteng waduh eta lamun ditilik mah eta digigir mati gigir meni lagi waduh si gelo eta lamun ditetepan tinggal bujur abdi kasorot neon meninyong hei bararade hei 150 teu make tisu hei dipur sare bondon kadipaten sih kana ye sekolah beda langganan Pak Ade di Lembang langganan si Imong si Imong boga pemajikan si gareng boga kukutan nu kieu hei 150 hei kamar di jero hei wios 50 kamar cai di jero tapi sarena na teras hei sugan kamar di jero sare di jero ai kamar di jero ai hees na teras jangan pegang dulu jangan cium dulu karena baru saja kita berkenalan jangan pegang dulu jangan cium dulu karena baru saja kita berkenalan soal pegang kita memang gampang kita mau cium kita boleh saja tapi aku mau tahu dulu apa isi di hatimu ulah wara Noel ulah wara nyepeng amit-amit haram lain juga dewek bonon mah teu nyaho haram nah ada bonon ke awewe atuh seutik jelema bonon juga punya harga diri sarua mah Allah atuh da lain kahayang ieu teh kapepet ku usaha faktor ekonomi usaha butuh jang meuli susu budak jeung kontrakan berbeda dari di luar hei bararade hei lain eueuh katiris waya kieu make tank top supaya seksi bener kan buuk mika gimal gitu
sokang pilih clear acak sorak sok hiji ewang urang hiburan ieu mah ngan ulah kablang blasan ieu mah hiburan mikanya ka kaum hawa kan bae kuring mah pamilihan akang we asal nu hareup pamilihan nu hareup lain pamilihan goblok sianya sakeun mah cung misahkeun dahar uyah asin di dunya teh dewek heula sia teh nya horasana amis gula teh dewek heula akang gula tuh wah anjir digebugah lah nanya bogereng sopan anjing sopan pilih Indra aduh da ublak ge boga harga diri hargaan hak ajasi mah diketu-ketu teuing mamanya atuh ngadak hai ka awewe amis budi cinta basa nego nu bener assalamualaikum nepangkeun abdi Ustad Dawala cicing cicing alah neng anjeun pada kamamuan uragiru rorosokan pangunaya kapentingan maka kunaon neng teu ngajak rencang tibatan angkat sorangan kumaha mun direncangan cobi waduh abdi teh reos rewas kedah rewas kapan abdi teh pun aing neng aing urang kampung padusunan aku naon naros mari yang nyapangan kabogoh aing bangun otos loma pisan naros tanepang kesopanan iya gaya neng aing ya kumaha atuh ala neng aing entong misi tong salempang kapan akang teh dewala oh Kang Dewala no kantos jeung aing tepang kayak nuju di mana kantos tepang nalika di panongtonan ayeuna aa ka aing demi Allah cinta jeung aing hoyong kenalan kieu gerakan cobi soal cinta eta mah urusan gampang mung ukur hoyong kenalan eta mah teu jadi soal tapi lamun akang teh aya harap bayar geno sia teu sae ngobrol di jalan sae karo rompok datang iya geraya sumping wae Kang ala neng aing kumaha tawara ngajak ke bumi kata mending orang sokan rerendengan jalan-jalan paduduan jalan-jalan sokan rerendengan jalan-jalan gandeng tangan syarat bobogokan mampung aa banyak uang PAK tepanasaran kerai tur nuhun ayo atuh pada jajak bola ka Cihaur joy goblok sih gitu bola ka Cihaur punten ne ka Payunan reng pada jajak bola ka Cihaur berhasil aduh punten ne ya ka Payunan ya pada jajak bola ka Cihaur genah
aing ngajajabkeun balik ke korobet kitu mah resep aing ge tuh. Abi ge seneng. Aduh si dawala lebih kan tidak beragama pisan. Panas di kopea hai leungeun ngubek ke. Sarua bajingan goblok ya. Lain di sini ku dewek dan baju oranye ge manis ya. Kadar pipina kamu sabelah paduli teuing ah. Nu hiji deui mah ku aing popokan ku semen. Atawa tonyok kana sarua. Urang belayuan saku dewek. Aduh-aduhnya nganaon anu karaos jeung eta pipi duana kemu siga nu nyeri heunteu nyeri heunteu dabonganna tara daek init ka dokter mun panyakitna ditojos ku suntikan anu akang panyakitna gancang cageung laras teh nya cinta ka no full tank no naon si full tank teh lagung ti cinta geuleuh nini ogohan kieu lain hayang dia yang ngeulane aing mah kawas ABG we teh naon pami cinta ka nok pami nok nuju ibak cati naon mah jadi sabuna dek gogolosoran di luhur ke handap di handap ke luhur ngadon reureuh di terminal bagi ogo geus kalati ogoan hayang ngagebug aing ini teh kieu cinta mah sok budak ini zaman now ayo ajo naon cenah atuh pami cinta ka nok ridho dipihukum ku tapi pati-pati nok rumah tangga jeung age nok teh aya kahayang hayang naon nok hayang naon imah mewah sanes mobil lain eta mah teu jadi ukuran teu jadi udagan nok taroskeun kang naon atuh palain naon atuh nok teh di mana rumah tangga jeung nok mah pamenta ka hayang pasea unggal poe hayang getreng aneh hayang pasea sami atuh jeung naon akang pati-pati boga pamajikan ka nok hayang silih podaran maneh keto ayo karena itu yey aduh tapi da kumaha kade geulang ayo kamana engko cinta alim nok tuh di kabeh nya mana mau tanggung jawab kejadian masih men ngerenya tuh anjing goreng milik kan ayo mawa nu geulis ka bagan hilir peuteuy anjing nu kieu mah lain kudu diajak harmonis nu kieu mah pokona mah kudu dikampak wae ge mah mawa kampak sia awas lamun maneh ngagorowok dikampak sia wae cicing sok ngagorowok anjing dipaehan ku aing anjing cicing si goreng mah delekat Kocap pawon tening di padepokan jajar sokalima Rosi kombayana nuju tedamang wales tetiasa kudang sama rasa
samara pola sagala di